Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah alaina fatha qariba. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Amma ba'du. Anu kujisim kuring dihormat para alim ulama, para asatid. Mudah-mudahan aranjeunana dirizkian sehat walafiat, para siswa barakah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Sohibul walimah Mangjaya sakulawargi kami orang kalihna anu di sekitar disebut dihormat. Mudah-mudahan sadayana aya dina panangkalingan, aya dina rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Aparat pemerintahan, Bapak Kades sareng reng-renganana mugi simkuring dihormat kala dimuliakeun monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pamimpin urang ieu dina ngayomi ngati ka urang sadayana aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nya kitu di urang sadayana nu sami hadir dina ieu maqam anu mulia walimatul khitan. Mugi simkuring dihormat kala dimuliakeun monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman urang sadayana ieu jadan sabab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lungsur ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu acana disimkuring meraskeun ieu cariosan langkung dipayun disimkuring nadah lagi hapunten kasadayana dina subi kaalpaan pamugi para sapu palawargi sadayana karasa ngahapunten ka disimkuring. Insyaallah kami di palawargi sadayana tetedah disuhunkeun deui disimkuring parantos ngahapunten ka palawargi sadayana upami dikintenkeun ti palawargi sadayana aya kalpatan ka disimkuring. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang sadayana ngayung mungkulung dina acara nu mulya anu dijadi sababiah utama pangulemna Sohibul walimah Mangjaya sakulawargi. Mudah-mudahan pengorbanan anjeunna ngarayakeun khitanan nu janten urang kalihna masing diwales ku Allah subhanahu wa ta'ala kalayan walesan anu langkung sae anu berlipat ganda masing dijantenkeun tawis amal, dijantenkeun amal anu ikhlas, tawis yaumul kiamah kasalamatan
ampunan sariro Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, murang kalihna ieu nu dihitan sareng nu sanesna putra-putrana ieu Mang Jaya masih didamel ku Allah murang kalih nu soleh, didamel aulad waladun sabik, murang kali anu ngangkat darajat anu janten sepuhna. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina tanggal waler beban nu dari tanggung jawab orang tua nu jadi kolot kanu jadi anak. Ieu dina khitan menjelang pintu pendidikanana. Nu mana dina aturan agama budak mulai wajib orang tua ngadidik umur 7 tahun. Ari kabudakna mah encan wajib. Kabudakna mah encan wajib sholat, encan wajib puasa, tapi kolotna geus wajib ngabina babagan agama. Inianan kolot nu ngantep ka budak Rasulullah teu ngaku ka ieu jelema bebas cuci tangan. Syekh Najili dina seratanana kitab Khazinatul Asrar nu dikenal ku masyarakat ayeuna mah kitab hikmah. Padahal tujuan Syekh Najili ngarang kitab Khazinatul Asrar supaya jelema getol maca Quran. Jadi kitab anu nembongkeun kahebatan Quran supaya dawam Quran. Dina muqaddimahna wae nyebatkeun lamun aya jalma loba dawam amalan eta wiridna teh ti Rasul, dikir doana teh ti Rasul, tapi tara maca Quran. Lir ibarat nyokot emas miceun mutiara. Malah anjeunna sumpah laun panggih jeung jelema nu ngadawamkeun dikir wirid nu kawarid ti Rasul tapi jadi ganjelan kana tara maca Quran, kukuring diduruk buku wiridna. Kukuring buku wiridna diduruk lantaran ieu ciri jelema katipu. Komo mareula amalanana anu lain ti Rasul. Cacamu di Rasul ya jadi alasan kana ninggalkeun Quran mah getol maca ratib. Pan ratib teh amalan susunan ulama namina ratib. Nek disebut ratib nek lain ratib disebut nama ibarat ieu teh cai kabeh teh aqua. Ngan aya ngaran aqua lain pan. Tapi aqua kita tetep mau aqua gelas. Gelas mah teh jami merek kabeh. Tetep aqua gelas. Jadi ya aqua teh air bersih. Hampir aqua teh air bersih. Jadi air bersih aqua ngaranna kan jadi ieu teh di ngaranna aqua siga jelema ngaranna jelema gitu. Jelema ngaranna teh jelema gitu. Cai aqua ngaranna teh aqua gitu. Ratib di ngaranna ratib gitu, tah gitu. Aya nu teu dinamian ratib seperti Wirdul Latif. Bahkan aya anu namian hiji saepi eta teh ratib. Kitu nya ratib syekh namina teh. Artinya diterpikeun ku para guru.
Teta lamun ratibna amalan kampungan kumpulan amalan Rasul sebagus ratib al-hadad itu kan kumpulan wirid Rasul. Betul tak maca ratibna teh, tapi karena tak ada harus beranak kedua dulu ratibna. Lain ngahinakeun kita ratibna hukum jelema nu bogana. Kitu nya. Ngarampas. Sehingga lamun aya jalma karizkian Quran ku Allah tuluy manehna ningali ka batur nganggap nu aya di batur alus maka eta jalma geus ngahina kanu diagungkeun ku Allah manehna dawam Quran dan Allah teu ngadohirkeun kaanehan ai batur boga dawaman lain bisa lempang ngaluhur cai nganggap hebat berarti manehna geus ngahinakeun kana naon anu Allah ngagungkeun Al-Qur'anul Azim Al-Qur'an anu agung tadarus Qur'an tepikeun ka khotam tilu poe sakal ningali batur ngageuleuyeung tumpak apansa nganggap alus ari urang can naon geus ngahina kana Al-Qur'an. Oh yuna liliaran hayang kabungharan tuntuna tadarusna jadi eureun. Tadina eta kitab Hajinatul Asal ayat tek hadis Kanjeng Nabi wailun li aulad ibni Adam min abaihim la yu'allimuna al-Qur'an wala al-fara'iqo wala al-adaba fayan sa'una juhala wa ana bari'un min haula. Cilaka anak-anak Adam, cilaka barudak-barudak jelema-jelema ku bapana. Wailun lil aulad ibni Adam min abaihim. Cilaka barudak-barudak ku bapak-bapana. Dicilakakeun kumaha? Diduruk, dipencit henteu. Dijongkokeun henteu. Dicilakakeun kumaha? La yu'allimuna Qur'an. Teu dididik Qur'an budak teh. Wala al-fara'iqo teu dididik pardu-pardu. Tepikeun ka teu apaleun mukena. Teu apaleun pardu rukun. Nu lucuna jelema nek mau ngahaji teu nyaho jumlah cai anu sah dipake susuci. Nek gawe rukun Islam nomor 5, rukun Islam nomor 2 acak-acakan kene. Habib Allah bin Alawi al-Hadad lamun jalma nek mau ngahaji kudu bener heula puasana. Kudu bener heula zakatna. Kudu bener heula salatna. Kudu bener heula sahadatna rukun Islam kahiji. Ieu jadi omset. Sahadatna can bener. Oh ari maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lancar. Kuring nyaksian tuh pangeran anu kudu disembah kecuali wungkul Allah. Secara bahasa nyahu panta tapi teu nyahu naon ari panta. Nyahu pangeran tapi teu nyahu ari pangeran. Secara ucap mah pangeran teh Allah. Tuluy moal ibadah kanu lain tapi na praktek geus ibadah kanu lain. Dan kenyataan mah geus ibadah ka lain Allah, da teu nyahu naon hatina pangeran. Bahasa Arab ilah bingung di Indonesia kudu naon disebutna. Itu bahasa Arab. Datang ke Indonesia para ahli dakwah, para wali nek ngabejakeun ka urang Indonesia namanya ilah artinya nyahueun. Maka
dipakai bahasa nu dikenal ke orang Indonesia. Ketika di Jogja, di Jawa, di Surakarta, nu paling dihormat disebutnya pangeran. Maka aya pangeran di Penogoro. Sampai meh Islam aya ke Indonesia, pangeran geus aya di Indonesia. Karena sebutan pangeran teh sesuatu masyarakat menghargai, menghormati, mengagungkan. Itu teh pangeran. Maka disebutlah ku para wali, ya ilah Gusti Allah ke urang Surakarta pangeran. Eta teh panggilan tertinggi di Keraton Surakarta, dipakai lagi ke anak keluarga raja, pangeran. Kadang-kadang lamun nonton film-film kerajaan sinetronnya pangeran. Ke anak kerajaan juga pangeran. Sebutlah tidak pangeran. Orang Bali beda deui. Tinyahuan pangeran orang Bali. Satu dihormat di Bali, Gusti. Gusti iketut irarai. Gusti nyahuna nu dihormati Gusti, maka disebutlah ilah Gusti. Di Melayu nyahuna Tuhan. Disebutlah Tuhan. Yang dipertuhankan, yang dipertuankan. Tapi nu dimaksudna naon? Syekh Nawawi mah di Riyadul Badiah ilah teh al-muftaqar. La ilaha la ma'buda aila muftaqir ilahi. Kudu kasiwa. Jadi hadirna pangeran teh sesuatu nu dibutuhkeun. Nah, intinya kasaha jelema butuhna eta pangeranana kan gitu. Urang teh ngaku pangeran maka Allah, tapi geus pangeran kanu lain, da butuhna kanu lain. Geuning Rasulna dawuh, tak isa abdu dinar. Cilaka hamba uang. Aya teh sejarah jelema nyemah duit secara ritual, siga nyemah patung lata jeung ujak. Aya teh sejarah, teu aya. Teu aya. Ti Nabi Adam sampai ka ayeuna kelompok eta mah nyemah duit. Siga nyemah matahari, nyemah patung, nyemah gunung, teu aya. Teu aya jelema anu ngalakukeun ritual persembahan kana duit. Tapi Rasul nyebutna aya hamba duit. Karena hatina hamba teh butuh. Hatina hamba teh membutuhkan. Anu tolong ukur kebutuhan duit itu hamba uang. Tak isya atau dinar. Neangan duit dipikirkan ninggalkeun sholat. Lalu gitu mah sholat, neangan duit ngaji. Ibadah teu kaganggu itu mah asal syariat karena. Ya. Lamun sampai ka kowe ka gelut jeung dulur mah. Heuh. Eta tah hamba uang teh. Demi uang tika parabut. Dolar. Parabut sabab duit. Parabut batas tanah, parabut kebun, parabut sawah, parabut jabatan, parabut pangkat. Wah, aciweuh, parabut naganan. Basko mah sakana beuteuing. Iya hamba uang. Butuhna ku duit. Jadi pangeran teh loba. Pangeran teh loba, nu bener hiji. Artinya nu dibutuhkeun ku jelema loba. Jelema teh butuh dahareun. Sabab dahareun teh balanja duit, duit. Sabab duit teh pausahaan. Butuh jongkok, butuh sawah, butuh ladang. Jadi budak-budak eta we hidup teh. Nu sabenerna nu dibutuhkeun ku jelema, nu bisa mere rezeki Gusti Allah. Nu dibutuhkeun ku jelema loba, tapi nu sabenerna nu dibutuhkeun anu mere rezeki, nu mere hirup, nu mere sehat Allah. Teu aya harta tatalang raga mah Allah.
Iya Mbak Uwa. Sahadat can bener. Ya. Simpul namanya. Sahadat can bener. Jadi acak-acakan. Jadi la ilaha illallah teu butuh salian Allah kira dilepangkeun mah. Moal nyembah sadaya teu butuh salian Allah sok cipta karena teh urang selamanya gitu teh can aku. Akhirnya boro-boro maculna, boro-boro tanina, sholat wae dan duit. Maka nu namina di zaman model kieu gotong royong hilang. Sok hilang. Ayo butuh duit, ayo sampah ngajabrak di mana-mana. Cukup ngebadet di mana-mana. Nah, jelema egois. Aing butuh duit. Maka berjamaah kosong tak masih gitu. Iya, rukun Islam kahiji can bener tak. Ngacak karena sholat nage, lain jangan Allah sholat nage, jangan duit. Betul teh berjamaah ngarang maju usaha lah. Lain ngarang dipikari doa Allah tak. Tengah puting tahajud sih kan Para isukan bayarin Bang Emok cerai gitu. Ari nginyuna haram cek Allah, ari mayana teu beja ka Allah geura. Kos ka polisi wae mane mah. Ka Allah teh keur bogor ieu mah tuh beja ka polisinya. Mun urang boga duit tuh sok beja ka polisi tapi ka ajis taranya. Kewe gitu beja. Ari leungit ka karek beja ka polisi. Kata ka Allah kos ka polisi. Sholat can bener, syahadat can bener, puasa can bener, mau haji nomor kalimat langsung. Ya, boga duit ngaji tuh, can boga ilmu mau haji oke can, artinya kerja ilmu kan ada kesadaan lohor, kok bilang sih di sholat. Terus ada lohor, terus sholat, pada saat ilmu aja wajib sholat lagi dengan ilmu kamu. Kalau kerjaan alasan dari dijun tantangan. Ketika disambung haji teh, tong jadi alasan orang can boga ilmu, haji orang kudu boga ya tuh. Ilmunya jadi fardu ain. Siga lamun beunghar can nyaho ilmu zakat, jadi tong zakatnya. Zakat kemana ke ilmu deh. Oh, tinggal mustahil cedera. Pan wajib tasbih teh. Eta ambil sing kuring mah nu wawuh nu beunghar disab zakat anu wawuh ditanya ujung obrolan warajib kodok zakatna wajib kodok di ujung obrolan teh sangat itu wajib kodok jadi wajib kodok mana rata asna teh wajib asna teh aya 8 kemenang bancan tergantung di lapangan di lembur aya KB atau henteu lamun eueuh KB umpamana timbang 3 di lembur urang mah tiba aya jalma fakir, jalma miskin, jeung goring teh nu boga hutang teu bisa mayar kan kieu tah. Tambahe ku amilin jadi opat, namun dibagikeun aku amilin ku baz. Lamun dibagikeun ku urang berarti di lembur urang mah tinggal 3, pasukan perang da. Pasukan perang tuh. Tuh. Lamun 3 nu aya, zakat urang 12 juta, maka wajib 4 juta sewa. Hak fakir 4 juta, hak miskin 4 juta, hak gharib 4 juta. No 4 juta hak miskin kakak bagikeun ka perjelemaana bebas. Bebas. Nek 100.000, nek sabaraha sugan, nek 50.000 beda-beda terserah. Nu penting 4 juta tong bancan hak fakir. Itu menang boncor ka jalma miskin. Aya 200.000 kabikeun ka jalma miskin wajib ngagentian.
nyaho teu zakat maneh aya moncor ka hak lain teuing eta teu dita dan pasti salah. Berarti teu make ilmu zakatna. Lamun make ilmu mah karena wajib zakat supaya ulah moncor tilu fakir sing jelas fakir miskin. Sing jelas heula. Ibarat sholat lohor sing jelas waktu lohorna. Nek sholat lohor sing jelas lohor apa aja. Nggak sholat, nggak sholat asup waktu kakare. Sing jelas di jelema nu mana nu fakir teh. Ngan lamun dibagi ku sorangan mah menang ku prasangka si anu mah bangunna fakir, si anu mah bangunna miskin. Ya, ku sabablah moncor wayahna didata, sret didata 3 kolom. Kolom kahiji fakir kusina teh mangkabayan mangkarna dio anak telu eta bukuran teh. Tuh ya kalau miskin, mang Sahia, mang Tongeng. Bori masuk. Geus da support nih fakir mah aya 30 urang euy. Miskin aya 20. Gorim aya 40. Nah, kakarek amplopan. Entong disebut apa nama fakir. Eta mah cukup di buku urang. Nah, nama eta we mangka bayan kitu hukul. Mangka nadi kitu pun apa nama. Geunaheun tah. Panggil RT, teh ieu tah pambagikeun geus masalah tah. Moal tah. Moal pasuk. Geus dipatok. Iya mah 12 juta panggil kepercayaan di lemur bisa RT bisa jelema daekan teteh jelema hambak diri teteh sok kita dah urang zakat tak amplopna tak duitna geus receh kayak kumaneh tinggal di zakat imbeul teteh aku ngabagian tinggal ngaji teh kana zakat imbeul segera. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu madrudatun la tuqbalu. Jelema amal teh jeung ilmu ditolak ku Allah ge. Kira-kira zakat urang ditolak ku Allah, aduh. Balik ke akhirat teh eueuh. Mana zakat urang? Teh seperti zakat cek Allah teh. Zakat bener jeung ilmu ari zakat. Mun anak urang teh nyahueun kadinya tanggung jawab saha? Nya bapana, bawa anak teh nyahueun deui. Zakatna wajib qada encan dina itu ngalor tingalun teh. Baheula aya kiai. Boga adi panen ceritana teh. Eta teh aya nu maot tah parena teh 2 karung ti leuyet. Budak ayeuna yang leuyet teu. Jadi yang leuyet teh kan. Sudah teh Cikalong unggul itu. Iya blakena mah. Aya leuyet, aya goah mah nya. Goah mah kulkas. Cenah kabangsakan cenah. Lo gawe kiai teh ngalomok ieu da karayina. Bejana nya kapalingan. Jaraya ge kiai sami rayina oge. Gitu. Nan beureun ka istrina, adina teh ka istrina tah sarogena kiai. Artian jami ngartos lah gitu. Ceuk rakana teh cenah ka papalingan. Moh cenah. Ada iti sanad ka rumah nya cenah buya cenah ieu kapalingan kade cenah zakatna cenah urang tuluy kobar pun zakat cenah ieu oge cenah zakat cenah sok segera kumaha ngitungna nyaho cenah saking aikatkan mah nya gagah bijak-bijak deui nyaho cenah sakitu taon sakitu kintal cenah zakatna cenah cenah. Jadi kalau kita segitu tahun ya, segitu kita hari recakna ditimbang teu cenah. Nah ulang mah. Nyaho recak.
jauh cak. Kali ari di sawah teh sosialisasi urut ngaguak nararacennya. Pareta pare saha pare urang. Nya anu maraceng di sawah nu teu kabawa pare saha. Pare urang. Sedengkeun anu aju di Jakarta teh milik urang itu milik urang nu di sawah teu katimang tah. Lamun menang pare saton teh ulah sakintal jakatna leuwihan lagi itu tuh teu katimang. Teu kacokotna hitunganna. Sok jakat tapi kapadogan wae ngitungna salah aya. Lamun dina dagangan naon wae nu kudu dihitung teh. Pan lamun urang boga harta disajakan fardu ain ilmu zakat teh dan urang teh. Ari mau ngahaji mah aya bimbinganna nya. Heuh aya bimbingan manasik haji. Oh jangan ngaji. Bimbingan zakat mah bimbingan zakat. Aya di pengeluaran zakat ka lomo tapi da lain nerangkeun aturan lain. Pokoknya mah kudu zakat mah barokah ke kalungan kadinya. Lamun teu zakat kecilan ka kitu we hungkul pengeluaran zakat teh. Sajikeun syarat rukunna. Jadi lagi kodo euy. Moal tuh pada kadana. 12 juta kali silatan nu. Bukan tukang, tara cina euy urang tara mere goyim teh. Tara di dieu tah. Tara mere goyim cenah urang teh. Tapi datana ingat teu. Ingat cenah datana mah. Baraha cenah. Oh, lupa bulan urang dapat 50.000 cenah. Kakak ayeuna mah gede teh cenah kagenep kalina ieu cenah. Kagenep kalina zakat cenah urang ieu 12 juta teh cenah. Anu pertama cenah 40.000. Kedua cenah 150. Berarti pemerintah anu kalima nama 7 juta cenah. Nah, nu terakhir 12 juta ngobrol. Nah, ingat mah atuh gampang tah. 50.000 bagi 3 sok. Baraha? 50.000 bagi 3. Kakak marohok. Itu 50.000 bagi 3. Hah? 16 kilo. Tah sakitu kodokna. Sakit tak kodokna teh. Gampang nu 300.000, 100.000 kodokna. 7 juta tah seorang kodokna. 7 juta bagi 3. Baraha 2.300.000. 2.300.000 kodokna tah jumlahkeun teh. Jumlahkeun pikeun kanu berhak. Al-Fuqara Tabibul Agniya. Jalma fakir teh doktorna jalma beunghar. Eta ku hakna kabagikeun. Lamun hakna teu kabagikeun, awas tadi penyakit. Ieu anak-anak Adam cilaka tinu jadi kolot tinyahu pardu. Nyepan lamun nek nyolehkeun budak teh meureunannya kudu urangna heula. Banyak urang ayeuna ngajejak budak sina getol macakuran urangna tara. Adibu auladakum bisalasin bihubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Didik anak maraneh teh ku 3 perkara. Sina cinta ka nabina, sina cinta ka keluarga Nabi, sina cinta kana maca Quran. Lamun tahun 80 kaditu mah 80 katukan masih aya di imah jelema teh keur dipake maca naon cenah Quran urut aki. Ieu mah Quran urut uyut. Teu hayang nu anyar dah eta we. Sok kadang tina kulit ning jilidna teh nya geus aksaraan jilidna ge. Quran urut uyut cenah teh. Leunut teh tilu poe sakali khotam. Teh biasa mah mana teh sok mana. Lamun can biasa mah sajute ambil 2 jam pan.
Kepan lami-lami biasa. Kabawakeun budak teh. Minimal Ramadan teh harotam Quran budak teh. Harotam Quran dalam kolot maca Quran bae. Aya nu tetap kerdu tapi jadi kenangan teh. Bola babaturan baraka juga luar biasa eta. Di kitab puasa ku bapan hese. Di kitab masa teh kuring bae. Tapi ayeuna teh mamawa tes becak reke. Mane naon? Sholawat cenah urang sholawat teh. Eta cenah hayang bunga bunga baheula bener teh urang hayang bunga. Nu bae rok cenah ku buya. Ya tadi siang ngadu ya wae bae rok tengok cenah ku kitab cenah. Nggol cenah mama ngadalah ieu wae cenah mama teh ramana. Di karang lagi kata mama adalah ieu wae cenah. Tema kaget aya sepuluh silaturahim. Abi mapan di belah kidul ngarer berbagai lembur nase. Ternyata ayeuna teh hampir teu aya jalma nu ngamula jalma dalil. Ayeuna teh cenah teu aya. Boro-boro teu ijazah ge ditulis. Nu pernah dawah oge ditinggalkeun. Jadi hirup pikuk alam dunia siga kieu teh cenah aja mereka. Paku kampung di jalur dawang dalail. Ngan rata-rata katipu ku sholawat nu aya. Ngalap cukup ku sholawat nu aya. Asa punya kehebatan ieu sholawat nabanding dalail, ada dalailna ditinggalkeun. Eta teh sawajin ninggalkeun Quran cukup pukul huda teh. Pan 3 kali kulo tamat Qurannya, geus samakan 3 balik Quranna ditinggalkeun. Tapi kabudaknya jadi kenangan katanya. Ai di awal ti kolotna jadi kenangan. Amaliah kolotna ditegoran diisuk paketo ketika kopi kolot urang teh. Kadang-kadang aya Ustaz Asrol ka ajengan naon ieu cenah buku tilas Bapak. Kerah kumaha? Kan gitu. Kerah kumaha? Pariksa ku ajengan. Ta ieu heula kumaneh baca, ta ieu heula amalkeun, ta ieu heula. Ieu waka. Kumaha ieu? Wah, ieu dilampas heula. Datang apa kualidina. Aya diberi Kang sedih. Naon? Eta teh sekretaris pemuda Pancasila bener. Sekretaris pemuda Pancasila Cikalong. Kang teu masuk itu naon? Kitab urut aki na lemari. Nah, dibuka ku baru gegan. Baru gegan cenah ka tuh. Bego na tuh ka batur. Kita orang yang bisa cenah suka yang bisa mah teh. Syukur. Terus hayang slogan di rumiah cenah. Hayang slogan di rumiah cenah. Slogan di rumiah terus boga budak dua. Jadi ari di awal nanti kalau terlema aya netes tahana teh ka budak. Jadi urang mah heula. Urang geus kudu sholawat ka Nabi teh cinta ka Nabi. Nya itu mah budak cinta ka Nabi na. Urang teh cinta ka Nabi. Sugan paham Nabi urang kumaha teu paham. Panamun cinta masuk ditelusuri. Lamun urang mencintai sesuatu sok telusuri dikaji naon-naonna kitu nya. Panamun asal mah eta batu ali teh nya aduh cenah teh naon teh. Cenah naon teh. Tuan teh nyaho ngaranna teh. Anu nyaho mah apa di daerah-daerah ge sok. Anu cinta mah apa itu batu anu gitu. Yung sejarah ge apa? Balik ke artis, merasa papan apa kalau umur lagi? Oh, kamu daya. Tidak cukup asal rempok. Kita bener tak? Akhirnya kakak Rasul cukup Nabi Muhammad, Nabi enggak sih saya terkalir terkidul. Nek kumaha ngadongengkeun ka budakna. Teu paham keindahan Rasul, jerih payahna Rasul, berjuangna Rasul, pahit getirna Rasul nyalametkeun urang. Teu apa nek kumaha cintana ka Rasul. Budak kakolot wangi molotokan.
Waring Allah total didikan mau teh kolot nanti mau nges mau teh manehna ngaganong budakna kitu boga duit dikanong budak cek eta da ngadongengna di bari Cireumah ieu budak teh nunjuk hayang jajan pak cenah hoyong itu cuma urang ceurik teh naon beureum bapak urang ieu kieu cenah baheula karek sadar jadinya ka bapak teh geus maot beureum kieu cenah bapak urang ieu cenah baheula teh ku urang teh dikumaha-kumaha beureum cenah kapan saya paksa sekolah itu menang teh Pak budaknya teh nyaho gitu minta jajan dibere atuh dibere mabet kaca eta kolok jadi payah kan teu paham batak ngasantri ieu sangeunah make motor teh ngaliwat dah ulin intinya teh bapak namun ngadang naon heeh belat ngajajar di dua itu ieu nya belatan hayang rokok bodas ke kah kajen bako gitu tahu nu penting majang budak di kobongnya gitu datang teh budak itu baru nanya Mang Jaya nyuratan budaknya kieu bapak urang ngeun baheula teh nya bapak lagi kieu ngeun baheula nyuratan budak teh beda masih dinyampak-nyampake akhirnya Mang Jaya bingung mah aya bingung kumaha ieu teh kadang-kadang penting teh bisa sare salempang ieu budak mah di suratan ngomong ngagetihan keneh mah teu sare pan sampun penting apa kolot juga diri payana aya nya kolot ayeuna kakang jeung Rasul siga kumaha Rasul lamun harita Rasul teu bertahan can pokoya Islam di dieu teh lamun naon teh oh Cimeong teh yeuh can pokoya Islam di Cimeong can pupu lamun Rasul baheula ngelehan nya nek diretok gitu yeuh pahaleuh di Arab keneh oge tapi Rasul pasang badannya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud hampir 100 peristiwa perang Rasul anu dilungsuran ku Rasul nyalira aya kirang 30 Rasul anu turun Medan langsung aya nu teu turun Medan anu Rasul teu turun Medan disebutna Saroya anu Rasul turun Medan disebutna Jez juga sok pasukan besar nah Rasul turun sadaya tentri rebel ke Indonesia lamun elehan wali sana baheula moal aya pada perang Galuh aya perang Demak Majapahit kan aya perang Sunda Kelapa sampai ke dalam Cikulu itu kan Arya teh naon atuh Panglima Wira Arya Wira Tanu diutusna di Sagara Herang ka Cianjur teh justru can berat POC. Ini lagi kalau Mataram. Yuk gigihna sabada Rasul pupus para sahabat tetap gigih mempertahankan. Dikeun Imam Busiri nuti. Humul jibalu fasal anhum musadimahum manda ro'a minhum bi kulli mu'tarikin. Mereka bagaikan gunung, maksudnya para sahabat mereka bagaikan gunung menjulang tinggi. Dikutip dina sejarah kumaha aranjeunna di lapangan tempur eta Imam Busiri ngutip gigina sahabat di lapangan tempur hartosna kehebatan Rasul. Jadi entong wakani nari Rasulna sahabat wae gigih sapeninggalan Rasul teu kodo moyok teu jadi lemah sahabat meunang abdina saha meunang abdina Rasul
gitu. Menang abdi saha, menang abdi Rasul. Sampai kawan pasang badan di Jawa Barat, oke. Itu nya para wali sangat Demak yang diratakan ku Majapahit lawan. Cirebon diserang Galuh lawan. Terjadi perang Galuh. Itu Cirebon Galuh. Nah, eta mah sejarah kalau sejarah aya biti kesalahpahaman. Anu murni perang agama bersih. Demak Majapahit. Karena Majapahit tujuannya ngancurkeun pesantren. Tapi sanes Majapahit Kertabumi. Justru Kertabumi mah anu ngabangun Demak. Nu ngabangun Ampel Kertabumi. Anu yang ngancurkeun Demak mah Raja Sandara. Orang Kediri, orang Keling anu ngodeta. Dikudeta. Majapahit teh dikuasai, geus dikuasai hayang ngancurkeun Demak. Demakna ngalawan, bela diri, eleh. Akhirnya di buku Sunan Giri mah aya Raja 1000 Hari. Sunan Giri jadi raja di Majapahit. Di buku sejarah Sunan Giri aya judul Raja 1000 Hari. Gitu. Eta ketika eleh Majapahit diangkat rajana Sunan Giri. Tapi di sakola sejarah Majapahit jadi dipegang wali sanga. Sebenarnya Indonesia ini negara Islam. Upami Majapahit ku para wali sanga mungkin teu raja hukuman. Teu boga panduan hukum buku undang-undang, mungkin teu sebuah kerajaan tanpa buku undang-undang. Teu mungkin nu nami raja boga undang-undang, mungkin teu lamun undang-undang lain Islam para wali sanga di Majapahit. Teu mungkin. Majapahit kuasa Nusantara. Jelas Indonesia negara Islam. Kubatur geus dikaburkeun sejarahna. Islam teh pendatang, eueuh gawena, huru-hara, ngariweuhkeun teh kitu. Aya teh Islam teh ngariweuh. Eta wali sanga teh saha teh? Para habaib. Sadaya wali sanga nasa ketemu ka Rasulullah. Akhirnya orang jadi kena kieu kan anu ngalawan penjajahan saha? Para habaib. Maka didiklah anak kalian mencintai Nabi, mencintai Ahlul Bait. Dari itu apa mau cinta? Kan sering menjadi sabab cinta teh 5. Sabab cinta 5. Kahiji sabab hirup, kadua keindahan, katilu jasa, kaopat kebaikan, kalima keselarasan. Itu sebab cinta. Pertama sebab hirup, nyawa. Naon wae lu ngancam nyawa dibiayaan sok. Wah kering oi. Nah sieun maot pam. Sabarapuluh juta ditebak sok. Aya mah jang mayarna. Jang nyalametkeun nyawa. Boro-boro jang hirup, jang kelancaran hirup. Leungeun, pausahaan, babaturan, keluarga anak pamajikan, kelancaran hirup. Tanpa keluarga hirup mau lancar, tanpa babaturan hirup mau normal, tanpa perusahaan hirup teu normal. Nah, ieu kelancaran hirup. Selama mendukung karena kelancaran hirup, teu ngadukung ditutup toko nage. Sok aya pamajikan ngilakakeun, kira-kira apa talak 3 mah. Atau aku salaki geus ngadoreksakeun minta talak mah. Minta talak. Boro-boro salaki pamajikan nguping teu aya bapak teu ngaku anak. Hah? Geus nguntungkeun. Jadi jelas nu paling dicintai itu jelema pribadina sorangan. Nu lain mah nomor sekian selama membantu. Ketika teu jor sia ka mana ge pan kitu. Babaturan selama mendukung, geus ngadukung babaturan ngadoreksakeun putus. Di kehidupan dicintai ke jelema. Nu kadua kebaikan jelema boga kaalusan tidak hukum bisa sage. Kafir jadi dukung pedak membangunkeun ka. Mereka rektor datang ke masjid pakai sorban, mejo, pakai kopi dicari utangan. Di hari tanggalin nu boga Alfamart.
Mata nu diuntungkeun mah teu meunang ikut kafir ya teh. Saking cinta-cintana teu meunang ikut kafir, non muslim cenah. Cinta eta mah. Tinggal diuntungkeun ana tuh. Kebaikan. Makanya kedengarannya beberapa lama laki membogoh kawan aja gitu nya, aduh ini sukses diterima sama meh nanya teh barang beres heula nih. Kirim. Aya abah heula di Cianjur. Camat buat kawin. Asal pamih bogoh kawin. Hampir tiap kecamatan pamajikanana teh potonganana gitu. Sakali mangsa manehna teh nyieun kos-kosan gitu di kota teh. Geus pangsiuna teh nyieun kos-kosan. Aya budak SMA teh kos bogoh meureun eta mah dibiayaan. Heuh aki-aki pacamat teh aki pangsiun. Eta mah paksa sekolahna di pangulikeun bukuna pangulikeun bayaran sakola, bayaran ujian, bayaran ulangan minggu lamanya kosna gratis bahkan wah disuburkeun eta teh. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, naik ke kelas 3 dilamar. Ditanyaan eta budak awe bingung aja. Tungtungna jadi daek tuh mah gitunya. Kebaikan tah. Jadi daek tungtungna teh. Heeh, ceritana daek lah ka budak SMA kelas 2 teh dikawin ku aki-aki. Cenah teang adina camat teh. Teang deui. Cenah urang teh kawin cenah ka budak ieu cenah. Teang ada urang kidul cenah teh imahna teh susul ku maneh cenah. Walina siap adina teh hit. Pamit teh jeung indungna, eueuh bapana teh eueuh. Bapana ka mana? Teuing cenah, da baheula teh camat bapana teh. Camat camat anu dia anu. Astagfirullahaladzim eta adina we nebak tara. Also, lu kan ieu rek kawin bapana. Tah itu teh beuki tingkah awet ka jumlosan. Nanti bagi contoh kebaikan dan jadi sabab cintanya. Ada kelinganannya anu dijodohkeun ku kolotna ni Pak Mumbungnya. Heuh Pak Mumbung da dijodohkeun. Geus kawin mah orokan ini kan nya. Orokan. Dan jadi cinta nu mina kebaikan mah masakeun. Apa dikarunya ya? Kebaikan. Wah, sebab cinta kebaikan. Katilu keindahan bukunya. Gelis ngajalan Malati, kaset, bambang gitu, kumisnya ngejeprit. Keindahan. Batu aki gini udah pada indah. Bonsai warnanya bonsai. Terus ada janda bolong. Emang janda itu bolong gitu. Janda bolong. Dibeli sama orang apa? Bonsai ikut ngakut-ngakut. Itu keindahan. Tilu tanya. Sebab kehidupan, kebaikan, keindahan. Punya jasa, keindahan. Keempat kebaikan. Jelema teu berjasa ka urang. Urang teu diuntungkeun ku manehna. Kaset-kaset teu. Bahkan terpaut puluhan tahun ke belakang. Tapi paham manehna teh bola seorang tokoh berjasa kan dipasang-pasang foto lagi pangeran di Ponorogo dibeli emang kita gimana lain guru mana lain mana diuntungkan ke Ponorogo ini naon dibeli resep jelema harus berjuang gitu nu ngahina Imam Syafi'i wani pae kan gitu Imam Syafi'i digogoreng gelut di air sama digelut, aki maneh Imam Syafi'i dah lahir. Kursi dibere, ente. Mana orang baik? Urang ngareuna aya jelema halus akhlak, karek panggih sertapannya. Ngarana pakai panggih itu sebab cinta. Kebaikan. Kaopat kalimana lintana sudil arwah. Selaras ruh, ini selaras jiwa. Standar pengertian paling deet budak resepna jeung budak deui sok mengarieun
mun riungannya mun keur hajatan ge belah itu anu 50 tahun kaluhur ngaropi anu kabung anu 30 tahun kaharap belah yo musim harahoh gitu. Budakna ulin poe sih jeung balon. Teh jeung sajajarna. Moal hayangna teh budak hayang balon ngalung jeung aki-aki ngopi. Moal. Jeung si babadna di tanah subil arwah. Jadi tanah subil arwah teh nu soleh jeung nu soleh, nu badung jeung nu badung. Karesepna gitu. Nah ieu urang hayang rapeur cinta budak ka Rasul tah. Ci tinu lima pilih sok. Nek dikenalkeun nu mana ka budak Rasul. Nek dikenalkeun keindahanna, nek dikenalkeun kebaikanna Rasul. Nek dikenalkeun jasana, sampai ka bor-boran getih Rasul pertahankeun keselamatan umat. Sok beulah waos lagi Pak. Sampai ka wajahna pamunten berlumuran darah. Di hujanan panah dina perangkap Uhud. Sampai kata asing ke mana? 40 sampai ka Baru. Sampai ka Baru jangan salah teh Rasul. Deui akan kitu. Sampai kana nonton kurban yang butuh mampunya Rasul. Maka nek urusan ge umati. Hoyong kasalamatan umat. Lama disebutkan sebab kehidupan atau populerpan sadaya jagat raya ayeuna sebab Rasul. Laulaka lama khalaqtul aflak. Aja dina sholawat anu populer terutama di pengusahanya populer sholawat mu'abbad. Terang sholawat mu'abbad para pengusaha sholawat mu'abbad disebut sholawat rijalul ghaib. Antus sholya wa tusalima ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dham li kulli mawjud. Jadi sebab utama Muhammadun kullu ma fil qawli madharuhu. Muhammadun kullu ma fil qawli madharuhu. Nabi Muhammad segala nu aya sebab bicilna ti Rasul. Urang jadi aya sangu ayana karep Kanjeng Rasul. Saya nu aya karedapan ku urang baik materi, benda-bendaan ataupun sifat yang akhwal, urang jadi punya ilmu, urang jadi Rasul kekocoranana. Maka tanhalu bihil muqadu batan pariju bihil kulabu atau cager dagat jadi pecah sama biar Rasul. Dan ayo tunjina ayo bihanya hari tina kita bilang biha jadi tunjina biha min jamil ahwali wal afat biha sabab sholawat upami mamasinang reretna bihi tunjina bihi ka api teh kapun ngaros kan orang kali maka api ngebata upami bihi rujuna kamana ka Nabi Muhammad upami bihi rujuna kamana ka Nabi Muhammad gitu tunjina bihi min jamil ahwali wal asa sablot kene iya tuh gitu banyak nya jeung biha teh biha masalah sholawat aya di mana langsung Rasulna masih naret bihi ngapona tunjina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqila nabi jami al hajat. Jadi cumpon hajat pangabu itu sabab-sabab Rasul. Sadar teu ayeuna lancar acara Mang Jaya di sabab Rasul gitu. Ayeuna lancar urang bisa napi cici kalong ka dieu sabab Rasul sadar teu? Henteu. Urang teh sadar nek kumaha apaleun anak urang aya. Nek kumaha cintana ka Rasul, maka ditinggalkeun dalail lagi. Geus heran nu 2 menit beres sholawatna ge. Ulama sampai berlomba-lomba ngadamal sholawat lantaran pangheulana di sapatan Rasul teh yang ngakieukeun panglobana sholawat. Jadi nama ngadu paloba-loba sholawat.
lamun urang ayeuna saeuting maca 1000 sholawat jaminan teu panglobana teu bisa batur teu apal di sabaraha sholawat batur. Itu mah ajengan rawing ci anting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta sakitu 10.000 saeuting. Urang ku atuh sabaraha aya. Tapi eta ulama teu eleh geleng. Teu goreng. Bi kulli haqqin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Sholawat sambil bilangan lirikan mata era. Allahumma sholli sholatan kamilatan kalimatan qalbi qad bi kulli lamatin. Sholawat sambil bilangan pandangan mata. Ari mata kecepatanna nanti kumaha? Di atas kilatnya nggak teh bentas nasiro teh tertinggi teh sapalimat mata di bawah sapalimat mata teh saja berarti si mata lebih cepat daripada kilat tak kieu samelit oke sabaraha pandangan teh gitu nah ieu sholawat sabi bilangan pandangan mata di kulam hati sabi bilangan pandangan mata wa nafasin sabi bilangan nafas di tadi di muka acara tidak sabaraha ribu nafas ieu teu dihitung. Bahkan tersadari anggota tubuh tak pernah istirahat di bola, tak pernah istirahat, paru-paru eta, tercakul-cakul nanti, irhas ukuran anak sok, jantung juga, tilu dari mana yang tilu detak, tilu, di kamari itu istirahat jantung. Sedangkan beban anu dipikul ku jantung para ahli anatomi kedokteran 20 kilo. Segitu teh 20 kilo kan ini darah sawak-awak. Tapi beban 20 kilo. Orangnya angkat 20 kilo kaki sok leungeun. Tong geureun 2 jam. Jantung 20 kilo ti baheula. Teu pegel-pegel ta jantung. Teu ngabadagan otot itu. Lamun leungeun kikiran lamun badan meureun nya. Jantung itu dituhurin karena dada lagi itu butuh istirahat kayak istirahat jantung tuh si kayak istirahat jantung capek lagi jantungnya istirahat syukuran anak itu syukuran terus kenalin jantung ke karet elingnya terus kena hepatitis kakaret kali. Sisa den. Jadi wiri sabi bilangan nafas di kuliah hati dua nafas. Sabi bilangan mata, sabi bilangan nafas. Bi ada di kulit dikalikeun. Bi ada di kulit mah bilang dikalikeun karena ilmu Gusti. Nafas wae ngaring di dieu hungkul teh sok jumlahkeun aya sabaraha nafas. Kita dipisah tingkat dia jumlah ke kalau kakak salah saya kita kamu dikalkulasi ke taruh itulah sampai tiga nah gila tengok sadetik tas kenapa sadetik lama semenit berapa detik 30 berarti 1 menit 30 napas saja berarti 60 kali 30 sekarang itu 60 kali 30 berapa? 360 saja. Sajam 330 nafas. Ini sabarnya jam tadi. Ayo 4 jam. 330. Sambil bilangan nafas 330 kali jumlah hijau mata maya. Kamu bongek makai jangan. Gancang mereka ada bongek. Sabing bilangan nafas aja mengarek HP ini jelema hungkul aya eungit di dieu teh. Aya eungit, aya hewan, aya naon, aya setan ngarek setan oge. Anjir, itu engkeun tah napasna
jumlahkeun we ka sholawat ka Kanjeng Rasul sakitu kitu gagahnya fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumin lomba mulai eleh deui teh sholatan turdika wa turdihi wa taqubi anna ya rabbal alamin adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabu wa jarabi qalam wa sabaqat bi masyiatu wa syahidat bihi malaikatu wa adadal amtor wal ahjar wa rima wa rubul ahjar wa jubirat wa ilmu sabi bilangan ilmu Gusti sabi bilangan takdir Gusti sabi bilangan anu kasajan malaikat sabi bilangan sabi bilangan qalam maupun sabi bilangan kursi sabi bilangan hujan atuh sabaraha hari itu nanya kalau di kiamat di alam dunia ka dieu mata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadal amtar min awali dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfa marrah Gusti pangduwikeun sholawat ti abdi ka Rasul saking bilangan hujan anu ti alam dunia aya dugi ka kiamat hujan di alam dunia aya ka kiamat sabaraha triliun hujan atuh ya wadadal amtar min yaum halakat dunia ila yaumil qiyamah saking bilangan hujan ti awal dunia aya sampai ka kiamat hoyong dikalikeun 1000 iku ieu apa karo waduh ta sholawat hobat teh berlomba yang lomba ditinggalkeun dalail pangerehna sih kada erehna teh pandeui cenah ieu ieu cenah nu sholawat mah kudu apa kitu hayang sina pangsapaatan ku Rasul ai urang disapaatannya ku Rasul ti heuleum ti tol salat ai anak henteu atuh kumaha yo bawa anak urang jang sholawatan oh kitu benernya jang sholawatan mah yo sholawatan uribu ku Allah bisa mangke wamtazul yauma ayyuhal mujrimun gerak pisah ayeuna mah nu bedogong gerak pisah tadi dunia mah hiji kafir jeung muslim Firaun jeung Asia ngahiji di dunia mah bedogong jeung Rasul bisa dilanjut bisa saking pamajikan jika Nabi Lut jeung istrina bisa bapak jeung anak jika Nabi Ibrahim jeung kantan saimah sapagawean akrab sapasantren sakantor salembaga sapartai saorganisasi bareng-bareng engke mah pisah cek Allah engkajul yauma ayyuhal mujrimun pisah bedogong ayeuna pisah pamajikan jeung salaki pisah anak jeung bapak pisah alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun nah karena kami teu mejan kamari baheula tong ngawaro ka setan asa koyang euy mingguan teh diwaro gerak ka setan teh geus adan teh hoyong cengkak nganana tinggal ka tomat oge ngagaya kene kan setan teh diwaro innahu lakum aduwwun pisah bapak jeung anak wa imah bapana ka bawa setan anak ka surga wa imah anakna ka bawa setan bedol ka bapak teh nya bedol anak mah ka bapak ku anfusakum ahlikum naro eta sampai ka insyaallah walau nasya'u aqamasna ala a'yunihi eta jelema nu armung ibadah teh di paruman matana ku Allah teh kawas ngejar hati ke agama teh walau nasya'u aqamasna ala a'yunihi pas tabak Rasul atau Pak Anu Besiru ini kajalan bisa deuleu moal ayeuna mah ngirim pasukannya nangkap Duriah Rasul habo itu takut ka panyakun garaganya di paringan matana bisa aqamasna ala a'yun pas tabak Rasul atau Pak Anu Besiru bang ilmu kelawar kerja kamana cuk agama haram diolongkeun ku Allah nu bisa nanya cair duit ngariung cair duit cerai berapa juta lolong kalau satu mana dilolong kena foto guna gitu nya gitu yaumala yang fau malu wala banun illa man atau biqalbin salim poe teu guna harta jeung anak teu guna bakal ngarandapan ke
belatan barang haram yang halal mah alhamdulillah masih ngeri kumatnya halal teu penasaran. Bahkan walau nasya'ula masak nahu malah makanati lamun disalin rubah lah jadi bangkok jadi batu lama sakna malah makanati pamaka kaum dia walaya jiun teu bisa nulikeun dia teu bisa balik cing mukul di sisi jalan di batu jadi careuh gitu. Emang bisa jelema jadi batu. Emang bisa jelema rubah bentuk. Wa man mu'ammir hunakisu fil khalqi. Tinggal dia tuh sih panjang umur robah beungeut besok. Anu umur panjang robah teu beungeut robah teu Bu, sawi ku robah teu. Robah badan jelema robah. Apalah tak kilu teu molos ya. Gitu teh. Nyarekan teh Yasin teh. Ada biasa dicarekan damang biasa dicarekan. Apalah tak kilut. Tinggal dia tuh merubah bentuk. Lamun ayeuna rubah bentuk baheula ku ganteng ya tetep. Urusan ku ilmu barudak. Ieu serubah bentuk. Bisa bener jadi naon dinya? Bisa. Allah. Mikir maneh jadi apalah takil. Hayalan, bohong. Wa ma'alamna husyira. Kuring teu ngajarkeun hayalan. Maksud sihir teh hayalan. Jadi kata syair teh aya merujuk karena kalimat bernada. Bertawafi. Berurutan. Jabar jera urutan. Harkat sukun berurutan. Untuk acak, aing acak namina nasab. Lamun urutan harkat sukun, harkat sukun. Ayo harkat sukun. Sadaya gitu. Di harkat sukun. Mustaqilun. Nah, harkat sukun. Dam dadam. Nah, kan berurutan. Kalamuna labdun mufi berurutan. Nu harkatin sukuna merenah. Jarak napas. Harkatin sukun teh. Ketika si kalimat sesuai harkat sukuna jeung sebuah wajan namina syair. Disesuaikan. PK aya kalimat teu pas teh kana sukuna gimana? Kapaksa ditambahan alif. Kudu alifan dina kamusna oge, alifan teh. Jadi make alif, kan jadi panjang aya alifan. Nah, ngaranna darurat syair. Jadi ulah terjadi tambah alif. So aya dina beta tambah alif. Ketika kalimat sesuai harkat sukun namina syair. Kalamuna mustaqilun labdun muti tungkas taki wasmun wafi sumahar tundil kalim. Nek dibaca lagu nek henteu lagu beda lagu jeung syair. Tagoni mah hukumna makruh, syair mah hukumna ibahah. Tagoni mah itu rusuk. Eta tagoni dikolaborasi tagoni jeung syair. Kalamuna labdun muti tungkas taki eta teh kolaborasi syair jeung lagu. Nu aya darurat syair, teu aya darurat lagu, hati-hati. Tu aya darurat lagu itu aya. Nu aya mah darurat syair. Butuh alif karena ngimbangan sukun di wajan. Lamun sorak teu geunaheun kana kalimat eta mah lagu. Teu meunang ngarubah syair. Lamun syair ngarubah komus meunang. Tah itu terjadi di urang teh darurat abodi aku darurat syair gitu. Nu terjadi di urang. Darurat agoni dianggapna darurat syair. Kenal namanya darurat syair gitu. Satu dah kalimat ngarujuk jabar JR sesuai wajan. Kedua galirna syair teh sok ngaharayal. Hayal gitu.
dengan orangnya kalau bilang bisa ngomong ngalamun bohong. Jadi tukang ngalamun nggak bohong, karena tukang ngalamun akhirnya identiklah lagu dengan kebohongan, khayalan. Nah, syairun kalimat orang kafir Rasul maksudnya begitu, bahwa Rasul membohong, bahwa Al-Quran bohong, bahwa Rasul menghayal, bahwa Al-Quran hayalan. Syair kuat bisa nih, syair intinya mah inau syairun penghayal gitu. Nah, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami mengajarkan ngahayal yang aja. Aya ajaran hayal. In huwa illa dzikrun lil alamin, itu semata pepeli. Ke Al-Qur'an serobah bentuk ieu. Ieu jadi rorongkong ya. Sterek. Kamu kayak jenis incuan tuh. Incu Mang Jaya tuh. Incu Nabi baca jadi incu, jadi aki. Tapi di kebawah tiukan duduk eyangin saya. Aduh, terus kami bunyi banget. Nah, itu tadi aja. Orang berlomba-lomba soklah. Ayeuna ajarkeun orang kali minimal sholawat ongkoh, terus siroh sejarah Rasul kenalkeun ka urang kali, terus sejarah Ahlul Bait, para Ahlul Bait anu majat teu dianggap nu can majat mah teu jadi mata bahwa Ahlul Bait cacat teu juga aya santri karek 3 bulan aya santri jadi can disalun maca kitab balikan teu jadi goreng ka santri. Ayo Habib itu mau gitu sadar lagi cik ngobrol kan ngerokok nanti jadi kalau cacat Habib itu pecan masuk nominasi tuh anu numpang di umat itunya para duriah Rasul, para keturunan Rasul anu ngabela umat anu jadi ayeuna ku urang baik dohir ataupun batin bima dohirnya sampai kayak perang Portugis, perang Pajajaran, perang Sunda Kelapa, batina urang lamun aya naon cenah aya pangabutuh kodo hajat tawasul saha mayoritas tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ieu mayoritas saha ci dina mana kieu nasa ka 14 di Kanjeng Rasulnya Syekh Abdul Qadir Jailani teh ka 14 di Kanjeng Rasul jelas Ahlul Bait dunia. Urang ayeuna wudu hayang salamet di akhirat salat wudu nya puasa pisah hayang muna. Ti Kanjeng Rasul langsung mereka coranana. Nah kitu ti Rasulna hadisna henteu eta mah hasil kemasan para ulama. Saha ulama Imam Syafi'i Imam Syafi'i saha? Imam Syafi'i ka opat ti Kanjeng Rasul teh. Imam Syafi'i teh. Jelas Ahlul Bait urang aya di bawah naungan Ahlul Bait. Salat urang ti Ahlul Bait, tawasul urang ka Ahlul Bait, makana wasafilun linajati ida hitamin tu padikun di ada. Bahtera kapalot dan kendaraan ulah pisah ti Ahlul Bait. Lamun pisah ti Ahlul Bait, ari Imam Syafi'i saha sok guna ganti tong kitu. Teu teu cilakan. Anu ayeuna ku guru urang diwariskeun ka urang bab-baban ibadah, tata cara termasuk hukum-hukum ekonomi ke di para Ahlul Bait, di para ulama di itu nanti. Kenalkan ka urang kali, kenalkan dirinya. Al-Quran kenalkan. Masih kan butuh keindahan dan jasa, kenalkan jasa Al-Quran. Kenalkan jasa-jasa Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Kan tadi kan diantara sebab cinta teh kebaikan dan jasa. Naon sih kebaikan Al-Quran? Naon sih jasa Al-Quran? Naon sih penunjang Al-Quran karena kehidupan? Khud masyita minal Quran lima syita minal asya. Cokot dina Al-Quran kumane jangan naon karep maneh hayang naon kitu aya Rasulullah ngadawuh Fatihatul Kitab likulli maqsadin. Fatihah teh jeung segala macam tujuan. Tak mungkur guru nyebatkeun di Cirebon aya nami Kisirot. Naon Kisirot tiap ngajape siratal ladina wae. Bah, cenah itu budak dari mana Cina siratal ladina antalim jeung mangku dari menunggu.
Cager. Bah tuh ya ngajual kebon yang laku mana? Tadi kan sirot Allah. Di sirot Allah itu ininya dikata laki sirot. Almarhum Kiai Haji Khatib kami coba nembahkan ke Mbah Khatib tujuh bacaan pupusna ngahikayatkeun dulu Mbah Abdullah ketika nyangkul di kebun bersama anak santri jauh kebunnya terus menjelang duhur anak santri disuruh pulang kan jauh jalan kaki disuruh semua anak menghadap ke kobong ada 20 anak yang nyangkul di kebun semuanya disuruh menghadap ke kobong ke arah kobong Mbah Allah baca surat Fatihah terus dia bilang terbang semua anak santri terbang balik ke kobong terus rencangan orang Sukabumi kubur taros tang kamu kenal sama Haji Endang Endang Jamu Dipa kamu kenal sama Haji Endang dia tahu bah kalau kenal enggak ya udah dia itu teman saya dia kalau datang ke sini suka malam dan suka ada langsung di kamar jadi terang terus cari di kamar dia Endang teh tah di sini nggak bisa sepuh mungkin di Endang aya tokoh di daerah warung kono anu menggeluti ilmu kali nyebata ke aing ku sawarung konang teh sieun aing ku sawarung konang teh sieun iwa ku aang Endang waktu Endang aing teh taluk teh ku Endang naon kieu ang cari haturan ini cenah ugi bade bisa diropok pada udah naon pagar dikunci imah dikunci tepas dikunci mana cicing di kamar ayah ante cina assalamualaikum di luar ante jalan pintar komandang jalan ante di gudeg pagar dan dikunci ante kapipir assalamualaikum oh jawaban eta jalan cicing di kamar cina kapongkar jalan kapayudeng dekanya uang saya harus pun sila saya harus pun ante cina masih ada daun air tahu nyamuk dah Mbak Hoti nyebatin Endang kalau ke Cirebon suka malam dan sama ada di kamar tak sepuh mah ya dong hiji deui hari tadi teh poe Jumaah aya cenah di Bogor jam 11 poe Jumaah saur teh kieu antosan heulanya cenah abdi balik ka Cirebon atau sambil lagi muter teh, aang coba balik ke Cirebon dulu, nya naik mobil jam santri ke Cirebon, itu setengah 12, langsung sakit terus ayah, naik ke rumah, ayah sepuh teh cenah penasaran, dari ke Cirebon teh jadi itu jadi, kemana ke Panguragan, cenah nepi, tak kuat atuh ini dah, biasa maju lagi tuh, serempet gitu cenah biasa, mau dah orang mah, aang mah gitu karena jadela cenah. Iki puan wae cenah. Tinggal iku urang cenah amat ikan pucuk teh cenah. Nah, saur Mbah Hatib tang kamu tahu apa itu? Syekh Muwahhid surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Tak sehatina jelema kurang naon di Quran gitu. Lawan maneh hayang abandingkeun Quran jeung hijib. Bismillah jeung hijib hebat mana eta we cenah pengarang hijib saha pengarang bismillah saha ya balik deh pengarangna cenah pengarang bismillah Allah pengarang hijib balik gitu tah kala musayyidul basar sayyidu kalamil basar gitu ya kala musayyidul basar sayyidu kalamil basar omongan pimpinan jelema, pimpinan omongan jelema. Soke ada pacamat di Jokowi daerah omongan pacamat tuh. Begininya. Omongan pimpinan jelema, pimpinan omongan. Ketika masyarakat dicuk gitu. Cek pacamat teh, entos eta. Meunang. Ari pimpinan jami saha Kangjeng Rasul.
Makanya amalan di Rasul mantas salam, maminkas salam, alika ya Allah saya di Rasul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Gompong-gompong, hijib saya jahlun disunat. Ayo lebih tinggi Al-Quran. Tapi kemudian cenah ari ku Rasul diatur sanes Quran mah mari baca salatnya. Ulah langsung ikut langsung tadarus ari pamil. Salah. Rasul kitu lawan anu geus diajarkeun ku Rasul eta paling hebat di waktuna. Jadi pada salat mah hebat keneh eta. Subhanallah 33 ketimbang Quran karena Rasul muni amalna. Kesesana Quran urang sajid euy istirahat naon deui nya euy carati naon dinya euy saya kene tilu nya naon dia maca doa naon boga hiji baca ibadah naon dinya wah kulo suca sok baca kulo derka kulo sunna sae teh tapi tetap apa sejarahnya otomatis orang Saudi kulo derka mah jadi sanajan hujan kewokan tapi jadi soleh juga guna percaya urang teh ti panglima Sultan Hasanuddin teh kulo derka bangsa berasa mati antum marah naon iki anjir radio tapi dah aya beres Quran beres dikir mah jangan bae daya manfaatna mata ku kalau diparaki kayak manfaat mah urang dan kudu apal sejarah itu kisah gitu tekakeun ka urang kali gitu urang geus teu dawong kumaha nepalkeunana para saudara ke 12 naon cenah teh teuing ngaji jeung judulannya judulan di awal teh naon teh budak disunatan ya geus pokoknya disunatan yang ngaji baru disunatan tadi sunatan naon ngurus budaknya ngurus budak kuno teh kasebutkeun hukum nyunatan tata nyunatan paling mah loba nyunatan mah bohong ya kade ya jadi jamu kawan heula wajib lalaki jeung awe disunatan dan lalaki mah kulit luar anu dina hasabah mun awe mah daging saeutik lamun can disunatan cenah jiga jawer hayam lamun tos disunatan jiga korma dikeun saeutik ayeuna mah teu banu teu dikeun nek dina diparaji cukup dicokel aya warna bodas cenah mata holangna cenah nyunatan gitu teh salah hati-hati tong salobakan ke rahim ieu gitu kita do marawi qoyatun ansaton muluki rahmi nyunatan awewe teh nyalametkeun tina bahaya kanker rahim hiji na tafsir Munir bakal berdampak hipersek ya tulis nyunatana bohong dan sunatan agama mah dikeureup engke jadi jiga siti korma urut nanti cenah tinggal yuk tah ayeuna mah aya sabaraha hiji boro-boro bidah masih paraji ge sok mata holangna cenah ulah dikeureup cenah teh salah lagi di persek rahim kena sok pilihnya bu ngalaman kitu keureup teh ku urang saeutik da tuh kudu fet saeutik eta teh kete wajah nanti dicerah cenah budak teh nya dicerah cahayaan lamun teu disunatan mah cakuum kena teh mah. Geus mah budakna teu disunatan. Da bohong, tiba mata holangna cenah dia. Kadang mata holang lain teh beunyeur mah geus mau beunyeur. Kitu sakedeung teh lamun teu aya cenah dipurakeun tina ieu. Aya Rasulullah para joge. Untuk musuh hari jalan teu nya, itu mah maksudna. Kita teh tuh cenah aya mamang bodas. Beunyeur. Boro-boro beunyeur masih mata holangna ge salah. Hiji budak loba nu teu disunatan aya. Budak awewe loba nu teu disunatan gara-gara nyunatan salah, teu make ilmu. Nah, teu ngaji kaajengan bidan paraji teu ngaji kaajengan bab nyunatan. Ayeuna teu make ilmu, teu disunatan. Sebab teu disunatan, satu hipersek, dua kan kerahim. Awas. Di saat pernikahan loba aturan, loba larangan. Temenang di bawah 19 tahun. Di bawah 19 temenang hijian lalaki jeung awewe secara halal. Lamun teu halal bebas. Dan teu dihukum. Tapi lamun kawin di bawah aya sanksi 3 bulan penjara kalau salah.
3 bulan penjara, aya tuntutan di laporan mah ngan teu aya we. Aya tuntutan di laporan 3 bulan penjara. Ngawinkeun budak di bawah 19 tahun. Artian di bawah 19 tahun tuh meunang ngahiji secara halal. Lamun ngahiji secara halal dihukum. Lamun teu kawin mah haram dibonceng leutik sabut dieukeun bae. Kan kitu meureun. Oh sanksina. Jadi nu dilarang teh naon ieu teh? Resepsi qabilatul nikahan apa hijian laki jeung awenan ulah ti negara teh. Ada umat Islam teh cari cing lari doeun cenah ngajar doa ka bege. Pan asuput min alamatil hidayah. Budak 18 tahun geus rawan dibonceng ku lalaki, aduh kudu dikawinkeun teh bisa. Ngandapan hese eta da cari cing ka dia oge. Teu aya reaksi. Dalam aya reaksi mati warga daroga hukumna. Roba. Geus mah kawinna hese, loba aturan hijana bebas, budakna teh disunatan beres cenah. Budak hipersek, kawinna hese, ngahijina bebas sok kumaha. Geus nu panyakit loba, coba lamun dibuang. Baru ini rumah sakit labu darah, donor darah teu kamanfaatkeun, mengandung hepatitis dari darah-darah yang pernah divaksin. Ayeuna teh nu pernah divaksin teh darahna teu laku can donor, berbahaya. Jadi disunatan deui. Penyakit hungkul. Di sini gaduh mah ari kayak nyaho sunatan we ari ka 3 bulan kene mah. Nyong mesti 17 tahun. Saya haula. Sama alak entonya walak awen teu disunatan. Tos geus lihat disunatan. Aing geus penting ngacok ulah. Sanes doa tutup acaranya, yang doa cariosan disingkuri. Gitu. Kayak tutup ayat di acaranya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim sholatan taftahu lana biha abwaabur ridha wa taisir wa taghliqu anna biha abwaabus syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha qulub wa tamtulku biha usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Kira lakum rahapun dan mutada akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.